Coba si kakek lieur aing di mana teh kawena aing ah. Aduh, aing rek nagih ka si kakek. Kamari, sesa kamari ya ngajual tanah sia kakek. Si Abah. Urek naon deui teh mantau gade si Abah teh tah. Beureut teh hantepkeun ah. Pusing teh. Kakek. Kakek. Naon teh Abah teh? Naon Aya naon? Arek nanyakeun duit kamari nu kamari. Nu kamari naon eta? Anu sesa teh ngajual tanah. Ka kamari nih. Nu saya sabaraha teh. Alah, api-api teuing. Api-api anu mana teh? Make nu mana sagala Anu cenah coba. Anu 100 sesana. Hah? Nu 100 deui. Heuh. Kapan kamari dibikeun ka Abah muka di baledog geuninganan. Lain mu aing keur nafsu kamari teh. Cek urang oge bah, di kamari ge tong nafsu, cek urang ge tong nafsuan, cek urang jadi jelema mah ning kamari oge. Jadi kitu hanya kain mah Allah duit mah beak. Ah, nanyau sagala kudu aya sih, kudu aya sih eta. Oh, itu Kudu aya. aya Kudu aya pokona mah. Aya nama wayahna. Dan kamari pan urang juga Abah di asong-asong ku Abah kana di baledog geuning. Jika tempat ini dimanfaatkan ku Abah teh. Aing teh dimanfaatkeun kakek kamari teh urang keur nafsu nih hayang kumaha mangga maneh teh hayang kumaha kamari mah. Urang nafsu teh da koper di kamari oge. Jadi kitu mah hanya kain mah duit Allah beak. Usah parak-parak acan. Neangan sia ka ieu mah aya neangan. Neangan 100 aing mah kudu aya sia. Wayahna eueuh. Aing ku pamajikan ieu pamajikan. Ih, si aingnya peak ku pamajikan sia teh. Heuh wayahna we da bungat Abah kamari salah Abah cek urang oge. Salah Abah kunaon make teh dicokot anu kamari. Jadi sok rudet keur dijalakeun dijalakeun ka urang duit teh dicokot maneh anu salah anu ngajual tanah. Sia maneh can ngajual tanah mah. Lain aing da teh. senubikeun ka sasaha jual tanah memang urang. Heeh. Keur kepentingan Abah. Da urangna saperak pun teu ngadaang. Pokona kudu aya nu 100 kadekeun. Pan kamari dibikeun mung geuning eueuh. Kudu aya pokona mah. Dah hayang nyaho eueuh. Dah hayang nyaho eueuh pokona mah. Aya geus misi mamaksa ge nama eueuh lamun kabari atuh lain cokot bawa ulah sok nafsu cek urang mah hirup teh. Da jelema kudu aya nafsuna cenah. Kalau kasalahan teh kudu aya nafsuna. Jika duit aku Abah teh tampanan atuh jadi pusing ngaladana teh pilu patut ke kamari tampanan. Goblok. Coba we hati-hati teh goblok sugan. Kamu aing teh hayang mayar lagi lah, ieu mah teh hayang. Teh hayang mayar lagi tuh. Kudu dibayar sia kakek. Wah aing awas sia. Sia. Kegenting sia. Balik sia. Mantuk aing, mantuk kakek mantuk, Bos. Sugan. Patu di kayu di berdoa itu iya jadi aing tuh bara rasa kieu edan sugan. Kamari atuh gadam cik urang mah duit 100 saya butuh mah. Ai geus eueuh ditatanyakeun. Lebok sia, lebok kakek. Lebok sia. Aing harus mantuk ini mah kakek, mantuk sia. Yo rek bantok lah pusing aing mah. Pusing bumi di patu aing bae sekalian di patu tah. Kami dah minat teuing. Tapi teh nahawan teh. Tuh balik. Pengorak mah goblok geunah diakana lamun geus kolot mah jarot. Hayang mah. Halus euy, bener euy. Aya mecak jeung cik kopi ngagoreng bangun teh bungeun ah euy. Wah, daripada nyabut aya ieu ning tah. Geus menang nyabut. Geus se ieu lah, mahi sakieu ge. Lumayan euy. Kek, hei, kek. Naon ieu teh? Kenaon di dia? Nya ngalah sampo. Atuh ngalah sapu, atuh kan sapu urang kek. Hah? Sapu pelakan urang ieu teh. Oh, plak bada urang teu ngaku sampeuna. Da urang butuh hayang sampo. Da teu ngaku ngak sampo. Lamun hayang sapu, bebej heula izin heula kek. Izin ka saha? Ke urang atuh anu bogana ieu sampai ieu. Apalagi tadi gegeruan, oh minta sampeun da sampo da reueuh jelema. Iraha itu iraha. Ieu mah pangi goblok. Ieu mah pangi. Menang nyabut. Menang ngarabut bae eta eta Heeh, tadi nama menang ngarabut goblok. Lamun bangi, galawar di handap, ieu kan masih kayu takana kek. Make centang ka anak pokona aing rek perlu sakieu jang gorengeun pokona ieu mah. Geus kakek. Ida saput anyar belak teh mas kering ngora saput teh. Heeh nya eta ngeunah sampe ngora mah goblok. Geunah diakana lamun geus kolot mah jarot.
Kayaknya mah. Kakek. Nah, tuh balik sia mah. Masih Kabar, kanang. kabar. Bilang, kurang juga lah. Ya sabar hal saya sampai. Juga. Dibayar ku aing. Tunggu, bung, Lain Ridho teman ya. Ridho geus lah tunggu dulu lah. Tak itu kudu ngebakeun uang kok. Geus. Balik, mantap. Goblok juga dia mah. Mantap. Hayang gede ada pelayan cukur sia mah tuh. Alas ya kakek, lemah kakek deui, kenapa sapain? Alas ya rasakeun sakuring. Goblok sia. Nembe bujak heula lamun ngalkaput. Bang sampo sakieu oge tuluy siki bari petot. Aing ngebanding ku hayang sia teh mun cara nu nyiram teh mah. Mun ka beda bina sia teh da kege sia sok hayang geuning aya cau aya naon tinu aing rezeki teh aing rezeki sia di lebok goblok sia teh.